Tenten tos salapan sasi, Pak, tacan diolah gitu, Pak. Tacan diolah gitu. Tah janten Bapak janten kan bertani lirennya. Janten Mohon. warga beli dia karena naon tah? Bari ngantosan hujan bertani teh. Nya seseueurna mah nganggur we ari petani mah muhun. Petani mah nganggur kieu ari nu sanes mah anu teu biasa sani sok kana kuli bangunan. Alhamdulillah teh acan aya wartosna sok sanaos masyarakat tergantung kana pertanian ayeuna teu bisa bertani. Ari makan mah teu acan aya wartosna anu liren makan gitu. Makan mah alhamdulillah aya we ya, Pak. Iya, janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur miwaas kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Mojang Desa. Selamat siang menuju sore ya teh. Ya, aduh panas nih. Panas. Nah, karena ini cuacanya sedang cerah teh. Alhamdulillah sekarang kami sudah berada di Kampung Sawah Leutik, Desa Linggaraja. Desa Linggaraja tepatnya di Kecamatan Sukaraja, Tasikmalaya, untuk melihat keindahan alam di kampung ini, aktivitas warganya dan rumah panggung ya, Kang. Rumah terpencil yang ada di kampung ini. Mari kita lihat bersama-sama. Awitan ngalenangan-lenangan paritna. Nya penten kudu ka digarap mah kedah aya 3-4 kali hujan deui gitu. Tenten tos salapan sasi, Mohon, Pak, tacan diolah gitu, Pak. Tacan diolah gitu. Tah janten Bapak janten kan bertani lirennya. Janten Mohon. warga beli dia karena naon tah? Bari ngantosan hujan bertani teh. Nya seseueurna mah nganggur we ari petani mah muhun. Petani mah nganggur kieu ari nu sanes mah anu teu biasa sani sok kana kuli bangunan atanapi mesin bordir. Margi ayeuna mah mesin bordirna teh tos kirang kitu nya tos sepi. Nya seseueurna mah nganggur we nu disebat upami musim halodo mah di dieu mah hardolin we gitu. Seseueurna teh jalmi teh Janten gitu. warga dia mah bergantung pisannya karena pertanian. Tah teh. kitu muhun gitu. Tergantung pisan karena pertanian teh mah. Janten tos salapan sasi teh di bumi atau kumaha Di aja, Pak? bumi kieu we aktivitas anu teu aya hasilna. Mung sakedar upami kuli-kuli aya nu miwarang gitu, aya nu miwarang, buburu gitu. Tanem we penten aya penghasilan, upami teu aya nu miwarang mah atos we gitu. Janten upami disebat stok ada teu gaduh stok janten mah ari makan mah nya pinten sa penak-penak nyimpen anu tipayun hasil panen tipayun gitu. Dari penghasilannya dari sawah hungkul, Pak, gitu maksudnya, Mohon Pak. sawahnya kadang ladang tina cau nya tina pisang Hasil tina kebun gitu, nah, Pak. singkong naon gitu nu sanesna gitu. Tah Bapak kan dia teh abi ningal rada caket ka susukannya ya. Mohon. Tapi geuningan teu dugi cenah ka dia teh. Margi aliran kalina di bawah neng janten teu aya alat upami alat kanggo nyedot mah penten Biasanya, Pak. saloh gitu da sakitarna wilayah sungai sawah mah di dieu mah. Tapi upami aya alat kanggo narik cai mah Tanahna Itu. di atas panitanya. mohon tanah sasah di atas tanah gitu. Tapi rata itu sadayana nya pali dia mah. Mohon sami kapali dituge kantenan eta tapali dinya anu langkung luas gitu serangna tapak kapali dinya teh aya langkung luas terus anu di ditu ning caket SD. Anu paling itu, Pak. Mohon eta teh sami kan di bawahna mah sungai gitu nya kali tapi da teu aya alat kanggo narik gitu. Bila mun aya non, Pak, mesin atau kumaha, Pak? Mesin atau nabi kumaha insyaallah tiasa gitu upami leres anu ngoperasikeunana gitu nya anu ieu na insyaallah. Tapi tacan aya mesin nu ka dieu, Bapak. tacan ka dieu. Tacan aya mesin anu ka dieu. Jadi tacan tiasa diolah meureun sawah ayeuna, Pak. Tos salapan sasi teh. Mohon. Ari biasa mah upami halodonan teu panjang kieu mah osok ditaneman ku jagung, ku cabe atanapi ku bonteng. Tiasa wae namung ari ayeuna mah datos waktosna anu halodona panjang da ditaneman ge
percuma jantan dianggurkeun we gitu. udah meriogikan cainya Pak. Mohon abdi ge nya teh adanya gaduh serang saalit ge nya pinten sok sesah dipidamel bade dicobian abdi teh. Nanam kadu. Oh jadi ayeuna ku durian ayeuna teh Pak gitu. Kan laceng tina naon we gitu. Mudah-mudahan ya Pak. Mohon amin amin. Da milik di mana we nya Pak nya? Mohon. Mudahan Masih luas tadi itu nage Pak seueur alam kantenan serang anu kapalidinya mata tibu ka bumi teh mentas ka ditu salit langkung wah luas namun nyandanya kata aya aliran Jadi ayeuna alih properti kana durian Pak ayeuna teh Pak gitu. nyapinten nyobian gitu abdi ge lah Alhamdulillah. nyobian gitu Da sawah can tiasa amarnya Pak. mohon gitu tapi nganggur teh aya damelah cengkeun durian gitu. Abi teh rada katagihan karena durian teh gaduh satangkal terus berbuahnya kamari teh lumayan ngical teh di kilo 60.000 per kilo aya nu dugi ka 3 kilo langkung Dina hiji Bapak. dina hiji teh aya nu nya nyampe ka 200.000 langkung Sabiji gitu Pak. sabiji teh mun sabuah teh Alhamdulillah. itulah ceng mentak meser we nyobian gitu mudah-mudahan kan mending karena banyak. naon we Milik mah di mana we Pak nya aya miliknya Pak. Da ari Gusti Nu Maha Suci makawasa. Data saya nu ngatur teu dituna nya Pak nya. Kieu teu aya teu tangtos per. Da ari makan mah Kedah aya nya Pak nya. gitu. Kumaha wae carana Sudah rajin. mohon. Ai tuang mah kedah aya nya Pak. Mohon Gusti teh pinten on ngajelmakeun manusia teh disarengan sareng rezeki. Laras gitu. Pak. Laras. Dina naon we gitu lah. Da alhamdulillah teh acan aya wartosna sok sanaos masyarakat tergantung karena pertanian ayeuna teu bisa bertani ari makan mah teu acan aya wartosna anu liren makan gitu. Makan mah alhamdulillah aya we nya Pak. Aya we gitu. Alhamdulillah. Ai mah tangtos panen ari musim durian mah tergantung musim dina saatosna musim kemarau nah baru musim durian bisa panen gitu pohon durian bisa panen. Jadi istilah namun durian mah tidak membutuhkan banyak air ya Pak ya. Iya, tidak membutuhkan banyak. Beda lagi model sawah, padi itu membutuhkan air ya Pak ya. Iya. Kalau padi mah harus tergenang air, kalau durian mah cuman butuh kelembaban saja itu tidak perlu tergenang. Bapak suami kan durian. Ari lami teh acan ini dan nemai ayeuna namun nyata sur abdi teh abdi meser tanah kaleresan aya tangkal durianana bagus nya kamari berbuah abdi teh duh Alhamdulillah nya Pak nya. ngalih lah gitu. Jadi sawah mumpung kekeringan ya Pak ya dimanfaatkan ditanam durian ya Pak ya. Bagian kapan ieu nya abdi ieu teh garapan gitu nya minangki nama tanam tiasa dikitu-kitu ini dilenangan parit-paritna data acan aya cai gitu. Nah, mudah-mudahan hujan sifatnya turun ya Pak ya. Amin. Bisa diolah lagi tanah Amin, amin. sawahnya ya Pak ya. Mohon. Ya, mudah-mudahan buat kedepannya panennya melimpah atau tanamannya subur ya Pak ya. Amin. Mohon. Nah sahabat ya, di sini juga terdapat tanaman kangkung ya. Kayaknya enak nih ditumis ya. Tuh Teh Bajang Lesa lagi sama Teh Pipit ya. Mau melihat kampung yang berada di ujung sana ya tuh. Di kampung ini masih kekeringan sahabat ya. Katanya udah 9 bulan belum bisa ditanam padi ya. Di kampung ini masih belum terdapat air ya sahabat ya. Masih kekeringan ya. Mudah-mudahan hujan bisa secepatnya turun ya di kampung ini. Mudah-mudahan petani yang berada di sini bisa secepatnya menanam padi ya sahabat ya. Dan kedepannya mudah-mudahan petani sini melimpah dan berkah ya sahabat. Tuh depan juga ada domba ya. Ini ternak warga yang berada di tengah sawah ini sahabat ya. Nah sahabat, di atas sana ada satu rumah ya sahabat ya. Tuh di
bawah sini ada satu lagi ya sahabat. Nah, sahabat ya, kata bapak tadi di sini cuma ada 5 rumah ya. Di atas sana nggak tahu ada berapa rumah. Di sini yang kelihatan cuma ada 4 rumah ya. Tapi suasana di kampung ini begitu nyaman, damai, tentram sahabat ya. Di sini juga banyak terdapat makanan tanaman manggis ya. Makanan, tanaman teh. Ingatnya makanan terus teh. Walaupun cuma 5 rumah ya, tapi bikin betah berada di kampung ini sahabat. Mohon mangga neng. Mudah-mudahan Bapak sehat. Amin. Nu di garapku Bapak nanya ngahasilkan. Amin. Mohon. Mohon Mangga. Sahabat, seperti inilah suasana di depan kampung ini ya. Katanya cuma ada 5 rumah, tapi di kampung ini bikin betah sahabat tuh. Bisa kita lihat ya. Kampungnya benar-benar indah sahabat, walaupun cuma ada 5 rumah. Bikin betah berada di tempat ini ya, atau di kampung ini. Nah sahabat, sekian dulu video kami hari ini ya. Saatnya kita pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.